A'udzu billah. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi nafa'a mubarakan lana wa lidhi qawlin nasi ajma'in. Wa ardu'asu qablahu ammahu hamzat alladhi humida fi nusratid dini sara. Wa ardu'at sareng nyusuan ieu Suwaibah ae Suwaibatu tegesna Suwaibah qoblahu dina samemeh Nabi ammahu ka pamanna Nabi Hamzata tegesna Sayyidina Hamzah. Jadi Suwaibah teh sateu acan nyusuan Kangjeng Rasul kantos nyusuan heula Sayyidina Hamzah. Sanes batur eta teh ti Rasul teh masih kene kerabat dekat pamanna. Pami telepat Sayyidina Hamzah teh anu gugur dina perang Uhud. Wa kana sareng buktos Sayyidina Hamzah asanna eta langkung sepuh minhu tinimbang Nabi bisanataini kalawan 2 tahun. Jadi langkung 2 tahun sepuhna teh. Sepuh kene Sayyidina Hamzah gitu. Nabi langkung anom selisih yuswana 2 tahun. Allazi anu humida anu tos dipuji yes Sayyidina Hamzah bil binai kalawan diadegkeun lil maf'uli kana maf'ul humida fi nusratid dini dina nulungan agama syarahu kana padamelan Sayyidina Hamzah ae amalahu tegesna amalna ieu Sayyidina Hamzah. Qala ngandika saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladzi saw Rasul jeung demi zat nafsi ari diri kaula biadihi eta aya dina pangawasa ladzi innahu sanyana kalakuan sareng tingkah innahu sayaktosna Sayyidina Hamzah lamaktubun eta yakin tos dicatat indallahi disandingeun Allah azza wa jalla bisama isabiati dina langit katujuh. Hamzatu asadullahi wa asadu rasulih ari lapad hamzatu ila akhiri hamzatu ari Hamzah asadullahi eta singa na Allah wa asadu rasulihi sareng singa utusanana Allah gagah kitu dina pada gagahna julukanana ti Kangjeng Rasul langsung eta hiji julukan Sayyidina Hamzah teh asadullah dua asadu rasuli teh penggambaran sosok Sayyidina Hamzah anu gagah
Wa kana alaihi sholatu wassalamu yab'atsu ilaiha minal madinati bisillati wa kiswatihi biha hariyah. Wa kana sareng buktos Nabi alaihi sholatu wassalam yab'atsu ngutus Nabi ilaiha ka ieu Suwaibah aya Suwaibata tegesna ka Suwaibah minal madinati ti Madinah ila Makkah menuju Makkah bisilatin kalawan nyandak pamasih ay nafaqatin tegesna nafaqah bikasri sodi kalawan dikasrohkeun sodna bisilatin al muhmalati anu teu dititikan wa nukila sareng ditukil dipindahkeun anitil misani ti Syekh Atil Misani naon dommuha domahna ieu sulah saur Imam Til Misani masulah wa kiswatin jeung anggoan bidomil kafi kalawan didomahkeun kafna kuswah berarti wa kasriha jeung kasrohna ieu kaf tiasa kuswah tiasa kiswah wal jamu sareng ari jamana eta kusa lapad kusa mislu hudan seperti lapad hudan ya ari kiswah ayil kiswatu tegesna ari kiswah biha ka ieu Suwaibah ay Suwaibah tegesna Suwaibah hariyatun eta teh anu ngepas serasi pas bipathil hai kalawan dipatahkeun hana wa takhfifir ra'i jeung dientengkeun rona hariyah wa syadditah tiyati jeung ditasdidan anu boga titik dua aila ikun laikotun tegesna nu pantes bisti amaliha dina nganggona ieu kiswah ila an aurada haikalaha rohidul muni manunid dori ha wa waro ila an aurada nepi kayen muter haikalaha roidul manunid dori ha wa waro haikalaha kana nyandak jasadna Suwaibah roidul manuni tegesna anu ngangkat jasad ad-dhariha
kana tempatna, ad-doriya kana tempat pendemana, wawarohu sareng nutupan kana ieu dorih. Mana auroda ari makna auroda ilaan auroda ai ahdoro tegesna ngadongkapan. Wa makna haikalah jeung ari makna haikalah ai badanuha eta badana ieu Suwaibah makhudun dicandak min qaulis sihahi tina cariosan kitab as-sihah. Al-bina'u ari haikal teh al-bina'u eta bangunan al-ali nu luhur. Wa makna roidun jeung ari makna lapad roidun tohuna eta tohun gilingan. Wa dhorihu sareng ari dhorih al qabru eta kuburan. Aya di handap di penjelasanana. Imasyaku boh liangna wa imallahdu jeung boh liang lahatna. Kama sapertos perkara bisihahi anu tetep dina kitab as-sihah. Wal manunu sareng ari kelapad manun ad-dahru eta waktu awil mautu atawa maut. Wa makna warohu jeung ari makna lapad warohu eta ai akhfa'u tegesna samarna ieu maut. Wasilu makna sareng ari kesimpulan makna eta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna ari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal eta teliren Rasul mursilan ngirim ila Suwaibata kas Suwaibah bin nafaqati kana nafaqah wal kiswati jeung kana anggean ilaan ahdoro nu dugi kayen hadir badanaha kana salirana Suwaibah naon tohunuz zamani putaran pirang-pirang waktu awil mautu atana napi maut kobroha kana pendemanana ieu Suwaibah wa ila akhfa jeung nyamarkeun nyatawa nyumputkeun ilaan akhfa jeung nepi kayen nyumputkeun naon al qabru kuburan badanaha kana badana ieu Suwaibah. Qaulu arpa mangkari cariosan Nabi cariosan musannif gitu haikalah lapad haikalah maf'ulun eta teh maf'ulu awalin eta maf'ul nu kahiji li auroda pikeun lapad auroda wa dhoriu sareng ari dhori maf'ulu sani eta jadi maf'ul kadua wa roidu sareng ari lapad roidu pailun eta jadi pail mutawassitun anu nengah bainal maf'ulaini di antara dua maf'ul.
Falamma fataha mangka samangsa mukakeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah kana kota Makkah salah naros Nabi anha tina masalah Suwaibah wa nibniha jeung masalah putrana Suwaibah masruhin tegesna masruh pakila mangka dicarioskeun mata ka ieu masruh jeung ieu masruh kila dicarioskeun pakila mangka dicarioskeun mata iraha maot ieu Suwaibah jeung ibnun berarti tasniyah aya alifan kila diwaler inna Suwaibata sayaktosna ari Suwaibah mata eta pupus ieu Suwaibah ala dini qaumiha netepan kana agama kaumna Suwaibah alfiati golongan ayil jamaati tegesna golongan al jahiliyati anu jahiliyah. Jadi Suwaibah teh anu nyusuan Nabi sateu acan Nabi disusuan ku Siti Suwaibah. Siti Suwaibah teh nyusuan heula Sayyidina Hamzah. Tanalika dewasa eta Suwaibah maklum majeng kasepuh Nabi oge majeng ka dewasa. Sok dipasihan nafaqah ku Kangjeng Rasul. Suwaibah posisina di Madinah ku Rasul dikintunan we di Mekah terasa kama sapertos perkara qala nu ngucap saha al-Hafid Imam al-Hafid lam akib moal cicing kuring bisayin dina hiji perkara minat turuki tina pirang-pirang jalan ala islamiha kana islamna ieu Suwaibah ma'abniha sarta putrana Suwaibah masruhin tegesna masruh wa huwa sareng ari ieu kaul muhtamilun eta anu ihtimal hartosna mungkin benerna wakila sareng dicarioskeun aslamat Islam ieu Suwaibah asbata tos tetep naon al khilafu beda pendapat bi islami Suwaibata dina islamna Suwaibah wa adamihi jeung henteu ieu Islam al imamul hafid ari imam al hafid al aksaru nu langkung seueur naonana ma'rifatan kauningana kanyahona bil hadisi dina hadis Abu Abdillah tegesna Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya Ibnu Mandah tegesna putra Mandah Fathil mimi kalawan dipatahkeun mimna Mandah wasukunin nuni sareng disukunkeun nunna wa fathid dali sareng dipatahkeun dalna al muhmalati anu teu dititikan wabil hai jeung kalawan nganggo ha asakinati anu sukun
wa sareng ari ieu saat tadi teh Ibnu Mandah eta min ahli Asbihan ti ahli Asbihan cenah Asbihan teh Irak mata pupus ieu Ibnu sanata khamsi wa khamsina dina yuswa 55 tahun wasala samiatin jeung 300 berarti 355 wahaka sareng ngahikayatkeun ieu syekh nu bieu teh asaha di luhur teh tadi teh Imam Hafid ku kana ieu ikhtilaf aya khilafat tegasna kana beda pendapat pakola maka nyarios saha Abu Nuaimin Abu Nuaim ceuk Abu Nuaim mah dina perihal kaislaman saha ieu teh Suwaibah ceuk Nuaim la a'lamu teu uninga abdi ahadan kahiji jalma oge zakaro anu nyarioskeun ieu ahad islamah kana islamna Suwaibah illa Ibnu Mundah kecuali Ibnu Mundah ukur ngupingna teh dinya wungkul cenah ceuk Abu Nuaim yen Suwaibah Islam tapi wasohihu sareng ari ceuk kaul anu sahih anna kullaman sanyana setiap jalma ardo'at anu nyusuan ieu manhu kanabi alaihi salam aslamat eta Islam ieu man cek kaul sahih mah setiap istri anu nyusuan Nabi eta yakin pasti beragama Islam gitu. Summa ardo'atu alaihi salatu wassalamul fatatu Halimatus Sa'diyah summa ardo'at teras nyusuan ka Nabi alaihi salatu wassalam saha al fatatu istri anu anom mun tadi mah Suwaibah ayeuna mah hal nyarioskeun Halimatus Sa'diyah ayyisabata tegesna istri anom al-qawiyata anu kuat kama sapertos perkara tetep ma pil misbahi dina kitab al-misbah Halimatun saha anu nyusuan sabada Suwaibah teh Halimatun eta Halimah saha ari Halimah zaujatu Harsi istrina Haris bin Abdil Uzza As-Sa'diyatu nu bangsa Sa'diyah ngaran sukuna Sa'diyah ayil mansubatu tegesna anu dinisbatkeun ila Sa'di bin Bakrin ka Sa'id bin Abu Bakar bin Bakar wa sareng ari Sa'id eta al-jaddu aki atasiu anu kasalapan laha pikeun ieu Halimah As-Sa'diyah wa inna manusibat jeung pastina dinisbatkeun ieu Halimah ilaihi ka Sa'ad li'annahu karna sanyana ieu Sa'ad teh al-ashharu eta anu leuwih masyhur
terkenal. Wa kana sareng buktos kalakuan sareng tingkah Aisyah nu tegesna kalakuan sareng tingkah kodoroda nyata geus nolak saha kulun saban saurang minal qaumi ti pirang-pirang kaum allazi anu lahum anu tetep ka ieu kaum sauladun pirang-pirang budak rudha'u anu ngabogaan anak min ahli Makkah ti penduduk ahli Makkah sadiyaha kana nyusuanana ieu Halimah li faqriha kana pakirna ieu Halimah jadi sok muruhkeun nyusuan budaya Arab dina waktos harita teh budak sok disusuan ku batur muruhkeun kitu nyusuanna teh tah Halimah teh tukang buburuh nyusuan anak batur gitu asal nama al multazimi anu ngamistikeun kilat ta'ami kana saeutikna dahareun al multazimi anu ngamistikeun kilatal labani kana saeutikna susu al multazimi anu ngamistikeun madharratar radi'i kana madaratna nyusuan wa aba jeung mumpang aya kariha tegesna ngewa sakulun saban saiji minal qaumi ti kaum sadiyaha kana nyusuna ieu satadi teh sadiyaha sadiyaha karena lemahna ieu Halimah lidzalika karena rudha'u lidzalika karena rudha'u nyusuan teh a'udzu billahi minasy syaithan Bismillahirrahmanirrahim wa arda'asu sallallahu alaihi wasallama ummuhu ayyaman summa arda'asu suwaibatul aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin hina wa afatsu inda miladihi bibusyara fa arda'asu ma'abniha masruhi salamata wa hiya bihi hafiyah ammahu Hamzah alladhi humida fi nusratid dini sara wa kana salat
ilaiha minal madinati hariya ila an awrada haikalaha rohidul manunid dari hawa waro ila ala dini qaumi hal fi'atil jahiliyah wakila aslamat asbatal kholabu benuman wahaka summa ardo'at alaihi salatu wassalam fatata halimatus sa'diyah wa kana qad radda kullu minal qaumi sadyaha li faqriha wa